Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwah. Sedaya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat kalisalan dan dahar salamina dilimpah jumlatin kajunjunan bulan sadayana wastana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ulang sadayana dipaoskeun yuswa Allah hidup ini kana wong Islam sakumaha biasa tiap pada maghrib di ieu masjid sadaya pamasakutin. Alhamdulillah luar biasa maksakeun hadir. Mudah-mudahan jaga wasilah para siswa dan salehati yang bakal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah mengawas kompak berfungsi. Kantor bicarakan nama lagi angkos. Ayah nanti gudang ke saya, ayah nanti lembur tengah, nanti bojong melon. Alhamdulillah. Yang cakatnya kawarannya kira kompak dicakatnya. Hadirin rahimakumullah, melaskan kajian sulam tauhid halaman 40 pangluhurna. Halaman 40 pangluhurna. Ayat ulah logatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fiddatu sarang ali nisabna perak mi'ata dirhamin eta 200 dirham. Wajibu sarang wajib pihima di itu emas jeung perak rukul usuri 10. Rukul usuri 4/40 ini sepersapat 40 wa jaga sareng perkara jaga anu tambah
itu perkara pabihisabihi mangka alihisabanana hitunganana itu rubul usyur wala buddha sareng temenang henteu fihima dina eta zakat emas jeung perak minal hauli tina ayana haul tepung tahun ilama kajaba perkara hasola anu hasil itu perkara mimahdanin tina barang pependeman aurikajin atau barang rikaj payah rujuk mangka ngaluarkeun si jalma ha kana zakatna itu mah dan jeung rikaj halan pada harita wa fi zakati jeung dina zakat eta mah dan jeung rikaj al khamsu eta 1/5 wa amma atau cekah di logat Pak urang surahkeun mudah-mudahan Gusti Allah mapain kakiatan kalancaran kasimkuring kade ngajelaskeun ieu makalah masih kene ngajelaskeun tentang zakat emas zakat perak ari ti payun mah ngajelaskeun zakat tatanduran zakat papelakan anu disebatna makanan pokok kutil baladi hiji anu kalabatkeun kutil balad teh beas kadua gandum katilu jagung itu kutil balad kekuatan di hiji negara di hiji lembur makanan pokok maksudna sami beas gandum sareng naon sareng jagung di mana-mana panen dikaluarkeun 10 tina saton sakintal lamun kabeh teh kumaha lamun nyeborna henteu diburuhkeun hartosna nyeborna teu dikulikeun caina curcor panen dugi ka hasil maka zakatna sakitu saton sakintal upami nyayanana eta tatanduran papelakan caina dikulikeun teras hasil zakat dugi ka nisab eta mah sanes sakintal tina saton tapi nisfuhu satengahna margi aya pengeluaran biaya kanggo ngurus ta eta dina zakat emas zakat papelakan teras dina zakat emas kamari nisabna sakumaha isrina miskolan 20 miskol. Jadi kata bahasa miskol teh bahasa dina bab zakat eta teh ngan ayeuna mah jadi kana HP miskol teh nya leres teh 20 miskol tah upami samiskolna sabaraha gram eta teh pas pendapat geuningannya aya anu 4 gram samiskolna aya anu 4,5 gram upami 4 gram janten nisabna emas teh 4 gram dikalikeun 20 80 gram upami ngudagana 4 gram aya deui 4,5 gram dikalikeun kana 20 jadi 80 gram
80 gram nyana kaol sami skol 4 gram 80 gram nyana kaol 4,5 gram sami skol. Berarti ihtiyat katanya mana yang mare nyanak mana upami anu saeng mah berarti nyanakna anu beh dieuna nya ulah 80 aya nu 88 gram Pak nyanakan 88 gram keluarkan 2,5% ku artos sabaraha tah harga sagram sabaraha 2 juta ya kali 80 gram 180 juta 2,5% wajib dikeluarkan. Mau tidak mau itu mah wajib zakatna lamun hiji haul dua nisab jadi ngetanganana zakat mah Pak haul ngetanganana eta emas ayeuna kumaha perak tah terasa kana hanca wal fiddatu saran ari nisabna perak. Jadi perak teh aya nisabna barang berharga perak teh kadinya. Aya nisabuha tegas nama nisabna itu fiddah mi'ata dirhamin eta 200 dirham khalisatan kalayan anu murni biwajni makatin kalawan timbangan Mekah. Jantan nisabna perak mah 200 dirham. Ari sadirham sabaraha? Sadirham teh pamita lepat 4/10 gram 4/10 gram 4/10 gram sadirham sa umpamina tina sadirham teh 4/10 gram leuwih ti sagramnya 10/4 gram 10/4 gram dikalikan 10/4 gram kali sabaraha tadi teh 200 kira-kira sabaraha ribu gram tah sakitu ukuran naon mah perak mah ngan perakna khalisah da emas nage emas anu khalisah nya emas khalisah emas murni emas antam udannya kamari mah lain emas naon lain emas pangsariman lainnya emas antam murni perak nage parseueur perak anu kirang asli ayeuna mah leres teh kirang asli khalisah perak nage perak anu murni tah eta wajib ngaluarkeun nisabna teh sakitu Pak mi'atu dirhamin 200 dirham lain gram dirham Pak tina dirham sabaraha gram 10/4 gram kalikeun we kana sakitu gram ribuan dirham Pak ribuan gram wajib ngaluarkeun 2,5% eta naon emas wa majada abi sabi lamun tambah jadi etang we tambahna kitu we nambahan ngaluarkeun zakatna beda jeung ngaluarkeun zakat ingon-ingon zakat ingon-ingon mah sapertoskeun domba nisabna teh hiji 40 wajib ngaluarkeun hiji tapi ka sabaraha tahun teh 120 masih kena hiji rangkum 120 hiji jadi 2 gitu tadina domba eta Pak walau buddha pihima jeung teu meunang teu dina nisab emas jeung perak teh haulun ari aya haul naon ari haul teh tepang tahun Pak jadi ngetang zakat teh kada ku haul Pak
menetapkan hal zakat itu ku tahun Hijriah, ku tahun Islam, lain ku tahun Masehi. Hal ulama mama gentur, mama kanang sapi, mama ciharasas, hal pun bapak almarhumnya. Jadi nangkos kenate ku tanggal Hijriah Pak, tahun Islam. Hal zakat, hal ulama sarang nangkos kenana kaping hiji Ramadan hiji Syawal itu ditangkoskan tahun Hijriah Pak. Itu tahun anu urang Pak, bulan anu urang. Atau sakuduna urang sebagai umat Islam kudu apa karena bulan Islam Pak. Kamari simkuring Pak pas bengi Salasa ziarah kapun guru Kamanon Jaya. Badai uni sakantenan ziarah akbar Pak. Se-Indonesia bahkan luar Indonesia ge sumping alumni Pak. Catatan nama saurna aya 25.000 nu hadir teh jeung jamaah. Ai pas dietang wah langkung ti 40.000 jalmi Pak nu hadir. Masya Allah. Eta dugi ka jiga sireum atuh Pak. Nyenak urang kali samobileun jadi ABG Pak nya. Urang kali itu berkah ilmu dugi ka kitu Pak, jol-jol ti mamana Pak. Alumni nu anu jadi tentara, aya anu jadi pengusaha, anu jadi PNS, wah damargi baheula dididik di Manon Jaya aya didikan kalimah thayyibah dararatan. Nu jadi tentara dakwah kalimah thayyibah di lembaga ketentaraanana. Nu jadi PNS dakwah di lembaga PNS-na. Geus aya dasar keagamaan. Sayanya lamun jadi PNS ngararaji heula itu. Jadi pas jadi PNS teh aya naon? Aya dasar ilmu lah. Aya dasar pejabat. Tapi lamun jadi pejabat teu ngararaji riweuh Pak. Bahkan abdi Pak kenging oleh-oleh ti pun guru ayeuna bari wartoskeun sim kuring. Amanat sanes wasiat amanat suruh pun guru aya opat kebahagiaan moal dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Moal dibikeun kebahagiaan ka opat golongan ku Allah. Sahabae nu opat golongan teh hiji jalma nu taradai kudang ti peuting cenah. Waduh Pak kasaliniran kiai udah kiai oge kadang-kadang ke daek-daek kudang ti peuting teh keur mumbung leres teh Pak. Nya eta kenging amanah moal meunang kabahagiaan lamun eta jalma cenah kada kudang ti peuting. Maksud udang ti peuting naon? Salat tahajud Pak. Nah, punten ayeuna para bapak, para pemuda. Ayeuna hampir sabulannya Piala Dunia, Kang Tis. Sabulan ngawahan ti tos isya sare eta. Udang-udang jam 2 sae ngan wayahna kajaman tuli papang tuli wudu Pak. Geus wudu salat heula tahajud teu 2 teu 4 ke 2 teh nya. Geus tahajud tuli ka dapur nyuci kopi kakare ka laju Piala Dunia. Moal bahagia surpun guru ya Allah, jalma nu tarade kudang ti peuting. Bayangkeun Pak. Lain diukur ku beunghar bahagia mah ku hate nya leres teh. Lain diukur ku jabatan, lain diukur ku geulis ku kasep ku gagah, hate Pak. Iya. Bahagia mah Pak. Makana geuningan salat ti peuting teh surpun guru mata jadi mawa kebahagiaan. Boga namanya rajo Piala Dunia tahajud heula 2 rakaat insyaallah tawa 4 rakaat meh naon beunang ganjaran karesep kalaksanakeun. Ieu masalah mah naon Piala Dunia teu pernah tahajud acan salat ajun tu bahkan lalajo main bola we subuh jam 6 we ayo coba aduh lebar
sing kalaksanakeun kewajiban karesep oge teh dikantunkeun leres teh saseun Pak qiyamul lail beunang ustad oge kiai alumni pada loba kiai anu nyaon dikas ai mana mah jadi kiai pas di pasantren mah babaturan lobakannya murid akang kabeh maneh teh cenah nya sing daek ngewa sia cenah kiai ajengan tarade kudang ti peuting wah ngagong haji wah aduh masyaallah taina kauli disangemkeun Pak amanah pun guru moal meunang kabahagiaan tarade nomor kedua moal meunang kebahagiaan di mana-mana nguping adzan tara dijawab nguping adzan tara dijawab masyaallah punang deui kiai nampi kang haji ya Allah cek eta kiai Pak nya ieu teh Pak adzan teh ngawartosan ka urang teu datang waktu salat wajar jeung pantes basa kuduna urang kedah syukuran ka Allah kahiji ngucapkeun alhamdulillah tos sumping adzan datang kewajiban salat sadayana kalimat adzan di waler timimiti Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la panjang majjaizmun fasil lamun cek tajwid asyhadu an la ilaha illallah jawab raditu billahi rabba asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah jawab doa raditu billahi rabba asyhadu an la ilaha illallah bagi padinya teh aya mad jaiz kan nya asyhadu an la ilaha eta mah mad tabi'i la ilaha illallah mad jaiz mah 5 harkat mad tabi'i mah 2 harkat pami mad wajib muttasil genep harkat tadi asyhadu anna muhammadar rasulullah jawab asyhadu anna muhammadar rasulullah tambahan ku doa abi kenging katos disangemkeun ijazah ti ajengan lim almarhum Allahumma billah Allahumma yarham waktos abdi tugas khatib di lapas Pak di penjara abdi sumping ayat relami sumping ajengan lim aduh isina eta abdi Pak mobil tiluan di kantor pesantren di masjid abdi ajengan lim sareng pengurus eta pengurus lapas sur akang teh sabagian tugas khatib ai saur petugas lapas usah dimiyatikan cek abdi teh aduh akang punten aya akang mah abdi teh sanggup wayahna ku ente akang maka direk silaturahmi khatib imam ente akang mah moal waduh wa eta abdi khatib ajengan lim di hareup payun abdi imam ajengan lim makmum Pak sieun atuh Pak dicawat gue dicawat aduh repotnya Pak ya ajengan lim jantan makmum abdi imam jumaah Pak alhamdulillah tengah deg-deg biasa nah ringgas biasa geus salat teh alus ente aduh asa diangkat asa teu napat dipuji ku ajengan lim Pak alus ente cenah aduh alhamdulillah kan aya naon akang teh tos 10 tahun tapi akang mah katawis jagjag soca ngaos teh kacamata ngupingkeun masih kena jelas dan lagi masih kena kiat papa naon rahasiana akang teh abdi wantun kitu Pak akang mah teh loba amalan ngan di mana ngadenge adzan sok dijawab sakitu akang mah cenah nyambung jeung amanatipun guru di mana jaya Pak di mana nguping adzan akang mah sok dijawab sakitu bari ditambahan ku doa lamun asyhadu anna muhammadar rasulullah tambahna doa heula jawab heula asyhadu anna muhammadar rasul tambahan we marhaban bika ya rasulullah marhaban bika ya qurrata ayun marhaban
bika ya Habiballah. Ditiupkeun kana panangan, diusapkeun kana soca, kana sadaya angga waruga badan Pak. Guru Pak. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diwalar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibarengan terus ku ngaos doa. Marhaban bika ya Rasulullah, marhaban bika ya qurrata ayun, marhaban bika ya Habiballah. Tiupkeun kana panangan, usapkeun weh kana soca sadaya anggota badan. Eta apa kenangan sengaja ngeuring ngobrol dua. Ayo ngai ngariung-ngariung jeung MUI mah sering. Ngan ari ngobrol kitu mah teu acan pada duaan eta mah ka atas Pak di mana? Di lapas, Masya Allah. Abdi teh ngaos ka Pasir Hayam, leangkeun eta aki-aki ngecung. Pak Ustad hayang ditulis aki mah pohoan geus kolot. Nah, sok aki tulis aya nu panuliskeun Pak ku DKM, sok ditulis. Nuhun Pak Ustad diamalkeun. Sabulan kemudian ngaji di kadinya, nuhun Ustad diamalkeun ku aki. Cenah alhamdulillah. Da abdi nyarios Kanjeng Nabi kang kumaha lamun disebarkeun anu saneskeun alus sok sebarkeun cek ajengan rimba ya Allah. Arapal teh aya nu apal tos eta nu acan eta nya. Nu apal sering anu acan aya dasar enggal. Sok piringan sadaya sim kuring heula. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Marhaban bika ya Rasulullah, marhaban bika ya qurrata ayun, marhaban bika ya Habiballah. Nah nyangakeun nyawanya insyaallah diamalkeun. Sabadak kitu tiupkeun kana panangan, usapkeun kana soca, kana cepil sensanda angga hotabar. Nyamun amanatkeun guru ti Manunjaya sareng ti ajengan liwa. Di mana nguping adan jawab, akang mah eureun heula ngajawab. Subhanallah, ajengan liwa eta almarhum. Subhanallah. Tah eta Pak mah meunang kabahagiaan. Lamun jalma nguping adan tara dijawab cenah. Usahakeun we aya nu adan teh jawab. Aya Ustad panu adan teh reang nu mana paneulana we nguping eta eureus teh nguping adan eta jawabanana. Pan aya nu teh sarengnya adan teh nya eureus teh. Hadirin rahimakumullah, eta nu kadua, nu katiluna moal meunang kabahagiaan boga kekuatan yang ngabantu tapi teu ngabantu, boga kekuatan yang nulungan tapi teu bisa nulungan. Masya Allah. Mampu orang boga ilmu, mampu orang nulungan ku ilmu, sebarkeun ilmu. Mampu urangan boga harta, mampu nulungan ku harta, sebarkeun tulungan ku harta. Nah uringan kitu ku tanaja kan kadang-kadang ningali heula cado aing mah nulungan ka si eta mah uringan kitu nyawanya selayan kitu lain. Aduh ya Allah, mau meunang kebahagiaan sama saur guru eta tangkos lagi tina keterangan kita batu Pak nya. Eta Pak hiji naon, hiji teh tara udang teh penting tas tahajud. Kadua nomor katilu mampu nulungan tapi teu daekeun nulungan, mampu ngabantu tapi teu daekeun ngabantu. Ulah ngadagoan ge jadi pejabat. Ayo kawang kewe jadi pejabat. Bohong lah. Bohong ayeuna we. Mampu ayeuna lah samampuna. Alhamdulillah kamari geuningan ayahnya banyak ngabantos kanggo fakir miskin dina asyura masyaallah. Hadirin rahimakumullah, tos teraskeun wala budda bihima minal hauli ila mahasolami madan kajaba mangi barang pependeman. Naon pependeman teh nya
harta karun Pak. Waduh, ieu wangi emas 2 kilo. Wangi emas 2 kilo sabaraha tah ngaluarkeun zakat Pak. Ngadaguan haul tong lamun kitu urang manggih harta karun. Teu ngadaguan haul Pak. Teu ngadaguan haul lamun manggih harta karun mah harita urang manggih harta karun harita ngaluarkeun zakatna ngan lain 2,5%, tapi 1/5 sakumaha 20 berarti 1/5 langkung agung Pak 1/5 mah langkung agung lamun menang harta kan kadang-kadang sok dilaporkeun kan nya ka mana ka pamarentah dicokot ku pamarentah urang mah teu meunang naon-naon mulu unggul Pak teu meunang naon-naon geus cokot ku urang tokoh masyarakat ulama satempat RW RT ngarariung kumaha ieu manggih emas sakilo jual heula dia jual kaluarkeun we zakatna tah kaluarkeun zakat jang sakasaha nya zakat mustahikna we aya berarti beunghar ngadadak gitu aja menang harta karun Pak menang harta karun jadi eta mah Pak teu ngantosan naon teu ngantosan halal mah Pak aduh gini nya Pak ngan jarang ya Pak nya pernah tuh Pak mengarti kartun pernah gacan baheula eta teh Pak aya babahasaan jalmi anu ngaranna si korun paeh mawa hartana Pak eta teh Pak kafir bolongkotan bari manehna teh beunghar paeh jeung harta karuna dikubur aya we babahasaan harta korun nanya harta korun tah eta Pak tah lamun urang manggihan harta korun harta karun ya banyak rek emas rek perak rek inten waduh wah eta mah teu kedah ngantosan haul tapi harita ngaluarkeun zakatna timbang heula udah lamun teu sorangan mari no sababna sieun aya bangsat atuh mawa 2 kilo emas teh kumaha laporan tokoh satempat we Pak RW, Pak RT, Pak Ustad, Pak Haji ngariung Pak tiap RT carana tokohna pasti Pak eta mah bakal amannya tapi lamun dikekowa ku sorangan wah bakal moal tenang kisah Pak dina zaman Nabi Adam zaman Nabi Nuh Pak aya hiji jalmi Pak nuju naon angkat-angkatan kapanggihan ku tiluan wah katingali itu mawa harta berharga emas taruh ku dipanggul naon eta lainna naon buka ulah dipaksa pas dibuka emas ayeuna apa dibunuh nu mawa emas ku tiluan jadi teh kabawa kumanehanana manehana kaot Pak ngan eta emas anu ku tiluanna teh boga kahayan masing-masing cek nu duaan urang bagi 2 ieu emas teh situ mah dibere naha heueuh teh balanya we teh balanya dahareun geus datang ulang paehan ulah loba omong kok nya heueuh itah balanya we anu saurang teh anu saurang boga inisiatif deui lamun dibagikeun 3 ieu bakal menang saeutik kumaha lamun dipimili ku sorangan dahareunana urang racunan cenah akhirna mulai dahareunna diracunan leres Pak datang we kadinya mawa dahareun ye dahareun aya dewa buka nya mangga
can ge dibuka kek datang dipaehan ku nuduaan teh capek atuh Pak geus mehan ayeuna dahar di dahar keduaan beres di dahar parae kabeh naon Pak intina ngagulung dunia mah eueuh tungtungna leres teh Pak tapi lamun dijadikeun cukelang lantaran diangge ibadah pasti bakal jadi berkah Pak bakal jadi berkah Pak ya tah eta teh hiji kisah Pak zaman Nabi Tipayun masyaallah tah janten dina masalah zakat rikad jeung zakat mak dan mah eta mah Pak benten langkung ageung ngaluarkeunana langkung ageung ngaluarkeunana terus teu ngantosan haul eta mah langsung kenging manggih langsung timbang ngaluarkeun zakat kariung tah kitu Pak dina bab zakat nya namanya da berkah lamun jalmi ngaluarkeun zakat Pak ai zakat mah wajib ari sedekah mah sunnah ari sedekah mah teu aya haul teu tangtu iraha-irahana ari zakat mah tangtu waktuna eta Pak lamun geus wajib ngaluarkeun zakat tuluy teu dikaluarkeun dosa hukumna Pak mau tidak mau dosa boga duit saharga emas 180 juta ya teu dikaluarkeun eta zakatna wayahna mau tidak mau dosa hak orang lain tidak keluarkan Pak wa amma zakatut tijarati atau sisanya wa samenit deui mung sate acan adan pengumuman heula aya banget ayeuna sabada pangaosan diantos di bumina pai tukang pecel lele anu di Gang Nilasari Pak Gang Nilasari bade nyepitan ulang kali enjing hayang pangaosan heula ayeuna cenah pangaosan nya jamaahna sabada pangaosan Senin mangga diantos ka itu Pak sabada salat Isya urang ngabring ka itu Pak numawi ayeuna pangaosan dugi ka Isya we banyak di ka Isya Pak urang langsung ka ditu Pak tos salat Isya sareng upami terang mah Pak tidak ngabring ka itu Pak tidak ngabring ka itu para bapak para pemuda hadirin sadayana silaturahmi dina wengi ayeuna dicekapkeun sakitu sanaos sakitu bukosna mudah-mudahan sing aya manfaatna khusus kanggo simkuring umum kanggo para bapak pemuda sadayana leresna tina keterangan agama upami aya lepatna tina kabodohan simkuring anu kaharto sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana mudah-mudahan silaturahmi urang tolabul ulmi urang dina wengi ayeuna sing janten wasilah urang sadayana dilungsuran barokah ti Allah Subhanahu wa taala sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun mangga pangosan urang pungkas ku asan doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma billana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara Rabbi infa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli da'in Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i
takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warjukna wa anta khairur raziqin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.